wabarakatuh. Simkuring sapara kanca di kelompok opat. Assalamualaikum sampurasun pamirsa. Patetangkuri salam simkuring kicaran baya. Simkuring Risma Alpianti. Dina acara warta zaman kiwari. Wartana urang Sunda. Warta anu bade didugikeun dinten ayeuna nyaeta kadaharan khas Sunda nyaeta lauk asin. Lauk asin nyaeta lauk cai atau lauk laut. Anu meunang muyahan tuluy dipoe nepi ka garing. Lauk asin nyaeta lauk ciri khas Sunda di Cianjur anu ayeuna mah atos langka. Hayu wae urang sanggakeun anu bade didugikeun ku Siti Sabna sareng Hesti Damara. Mangga dikawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun ka pangarsa Cica sareng Risma di studio. Ayeuna simkuring parantos dugi di bumina Ibu Yayah salaku narasumber warta dinten ayeuna. Pemirsa, ayeuna hayu urang sami-sami naroskeun kumaha cara ngadamel asin teh. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten bagian wakosna mangga. Yuk. Punten Ibu, abdi bade ngawawancara kumaha carana ngadamel asin teh. Oh, mangga. Yuk. Ibu iraha ngawitan ngadamel asin teh. Toh suami teh kan aya bade 3 tahun mah. Ibu, kumaha cara ngadamel asin teh? Oh, cara ngadamel asin teh yeuna lauk di ieu dipotong. Terus di ieu nanti satos dibersihan teh nya dibeulak ieu. Terus diuyahan salami sawengi. Terus ieu teh enjingna di ieu dibersihan terus dipoe gitu. Tajanten kieu tah. Ieu tajanten kieu gitu. Ibu, kaemutan ti mana ngadamel asin teh? Kan si bapak kan sok ngala lauknya jantan salah lauk gitu pami aya nu ieu diasin sapali diical gitu jantan we di ayeuna dugi ka ayeuna ngan ari ayeuna mah teu ngadamel da cuaca kan awon. Terus saha nu miwara Ibu ngadamel asin? Si bapak da ieu kan lebar gitu daripada ieu kan asin teu ieu non teh lauk teh kapiceun anu ieu jantan ku ibu dinya didamelkeun ieu asin nganggo sari dinten aya nu sok kadang-kadang sok di aya nu meser aya nu ieu gitu aya nu pieueun gitu sok di ieu gitu sok di ka warung-warungkeun Eta teh Ibu kira-kira hargana sabaraha? pami ieu mah ieu teh 25 sakilo pami ieu teh ieu mah tos ka Bandung ka mana nah nya lumayan lah gitu tes mana tos Ibu, kunaon Ibu make ngadamelan asin nah henteu ngadamel anu sanes? nah kan iya si bapana kan sok ieu ngalaan lauk kan teu ya deui gitu sok ngajaring jantan kan lamun aya ieu naon teh langkungna didamel asin kan ngara ari asin mah kan lami diekeunana ai lauk mah kan teu tiasa lami ari asin mah aya tiasa aya 2 mingguana ieu teh kiatna teh asli asin mah ya laukna teh gitu. Bu, naon wae halanganana ngadamel asin teh? Kami halanganana mah pami cuaca awon nya pami teh nuju musim hujan tah asin teh jantan awon teh jantan kararieu tuh jantan teu ngadukung ya jantan ieu pami teh jantan awon ieu we cenah seueur dilatungan pami teu kapoe mah ibarat ka ieu ge raos tuh ka ieu ge jantan kitu tuh asinna awon pami anu ieu mah kan teu sarae nya tinggal ari anu ka poean mah nu ka ieu gitu teu ka ieu nu ka poe mah pami anu teh mah awon ieu ge naon teh raosna ge ieu ge rasana ge teu ieu gitu teu sarenya anu nya teu sami gitu ieu mah sok rada semu ieu coba kararoneng teu bersih teu harerang kan ieu tuh ari anu kahujanan anu ka ieu mah teu kapoe mah kararieu arahon jantannya jantan sok bubuk gitu digoreng lagi sok bubuk gitu nya teh cuacana teh jantan pami ngaya asin mah pami ieu kumaha cuaca pami cuaca sae asinna sae
pamihujan lamun cuaca na awonnya gitu caya panon poeknya awon kararieu tuh dan resap itu biasa di imam da teu raos kirang raos kita ari ieu mah ari nu sedep mah nya raos gitu ari anu ieu mah nya sok ieu ari panas mah nyeun sae kana asinna oge raos renyah gitu mun ieu teh digoreng teh. Ibu hatur nuhun karena waktu sinaring ilmuna nu parantos masihan terang Kak sim kuring sareng rerencangan. Hapunten oge teh sewaga waktu Ibu. Mudah-mudahan ya ilmu anu ku ibu dieukeun teh sing tiasa janten pengalamannya nggak lagi gitu nggak kami ayah ieu lauk biasa ieu dengan amanah. Mugi-mugi Ibu ge sukses. Nuhun amin nya. Ibu. Pamirsa mung sakitu anu tiasa kepihatur. Mugi-mugi pengalaman tadi jadi pengajaran bagi urang sadayana. Salajengna diuihkeun wae ka rekan-rekan di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu tiasa ngapihatur Sam sakit nu kapihatur wilujeng patepang deui di warta salajengna. Amit mundur. amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui. Hayu urang sanggakeun wae ka ini kan